lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beteng urang mah ngarasa indah teh ceuli, urang mah ngarasa nikmat indah teh mata, lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah. Masya Allah neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikan kak nu gelis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun gelis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikan maka Gusti Allah bawa nu gelis bacan bisa ibadah bawa nu goreng mah bisa ibadah sedangkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung. Jadi titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang. Urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi jana cintaeun teh ka Allah. Tapi lamun urang dititah mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah ararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'an sampai sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedangkeun cak Kanjeng Nabi deuk nikah mah tah par bizati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digideung gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk ke karang itu di agama juga capitan lain itu di deuleuh batinna. Masya Allah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh gelisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak. Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceuri tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh. Coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak. Masya Allah tapi iya mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diaseupeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun. Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif bata sajim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapana nanari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal indungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heuh nya wah dibaheul lah kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin. Masya Allah ieu lain lalagaan. Nah fasbar bizati din ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep bagingan bala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat pajacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat orang di makom nama aja hampang lu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bangun teu khusyuk iraha khusyuk aing sih emang teu khusyuk aing mah kos kieu kaayana
pokoknya ngan aing protes baik Allah menteu soal menteu ke sorga emang kunaon kapan aing ngaji di Cilongok la nu qalbu nafsan illa usa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna husu burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat buah we arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabun ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu ieu gegeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabun bobolokot aku taneuh wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukum baheula kan kitu kajen kukum make henteu ieu mah kadi kalau motor tuh tengah boh bararau kieu kakak deuk bebersih heula deuk mandi pakai sabun ke pakai sesengitan karena kadinya moal kembal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura harasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge emit heula ka malaikat-malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana geus dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga mah ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabun kieu cak kana tetep deuk dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu ieu urang geus deuleu bener kutang geus jengrek sempak geus aya di julu bae geus make naon heula cenah mandi heula tawanieun nyana tawanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga dan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana aing deuk mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nang ke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak kana teh ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neulean si mbah dikecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditonjosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngusul atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasa najan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan ti anu di pandian wah kukuna kuku so ya kelek atuh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah kebersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazana ma fi sudurin min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau hehe
anak di teangan, waduh anak kemana bae ente teu panggih-panggih. Wah salah ngomong tuh budak. Waduh anak teu panggih-panggih jeung ente. Oh iya rangkula ente bisa kali ieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana rakaheun teh sakedeung ya kana ngaberesan kreditan doang. Panas waktu lain panas deui geheng aing neraka. Tapi pan itu dibersihan mah aing teu pantes ka surga. Oh nya sia langsung pengen teu jadi dongeng tanya di surga teh beres kan. Tuh si anu karang datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal jadi neraka mah emang kurang gitu. Aduh aing geus hese nyaritakeunana cek aing tukang ngoyak-ngoyak zimba cek kasaror gak kabeh geus tah. Go aing istimewa mah tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta tah mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari surga. Gusti Allah di surga teh nyabut ngaleungitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fi dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia kuai tungguan sia motor naon sia kuai nah disusul sia kuai ngunek-ngunek ngaranna. Lamun sabar makan teh oh teu tilah bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia kuai kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia kuai susul sia kuai ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia kuai mal beres senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngarang aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia. Kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai da kok kapake aing seubel jadi kiai da henteu kapake awas sia ku aing kapani dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si mang eta ayo batur diondang aya aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kegera sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu. Penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengki pidik daya sanajan aya kelas di surga oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teu takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus dilah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang dihandap atawa urang di luhur baturna teu aya unek-unek teu aya hasud daya dengki daya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabauna naonan kadeulina doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan ya tilok dieusipan kunyana nararangleub dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira
bangunan kos itu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sakira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya Pak hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus sholihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah muamalah munakahat jinaya aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim nah meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna kitu kene puasa zakat haji nah ku hari pengamalanana wa amilus sholihati enteng iman ke Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga alhamdulillahirabbil urang berarti kan saha deui atuh coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajeun diseret di urang mendeuk iman bae ka Gusti Allah tembak cenah saya pae iman bae ka Gusti Allah berarti bukan bener iman sia ka Kangjeng Rasul itu iman jasa muludan mual tahun aku sadus bae wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh dol di masjid saha nu ngimaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang mah teu kudu make sunat-sunat Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu mun haji kajian sugi adag-adagan sakali jahit mah geus zakat atuh aing mah kata zakat kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah ieu ulaika ashabul jannah sorga geus murah jasa sorga mah nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate menteu agungan kene cincin digosokan bae cincin terus mandi can naon can cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae bukan Allahu akbar nyaho salat naon zohor sebarakat opat bener berarti kan saya sholat tahun asar sebarakat opat berarti bener ngaji berarti kan saya sholat tahun maghrib sebarakat ilu berarti bener eta kus kitu ge geus hebat eta saya sholat tahun isya sebarakat opat bener berarti kan berarti nah ngaji nyana
saya sholat naon ge subuh sabaraha 2 jam sabaraha tadi dek ngaji aing sholat subuh heula ajo niatna qodho berarti bener kan ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan lah ngaji ditahan sholat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatain qodhoan Allah itu kan bener berarti kan bener surga itu sanajan kabeuragan tuh salah niat untuk adaan tapi kan lamun teu ngaji bang sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 udah salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qodho nyanana atuh aju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut dong setik oh masalah mungkin masih di sholat enggak sholat dohor seberapa rakaat 3 iya budak kudu servis ya 3 ke asar saya di sholat enggak sholat asar seberapa rakaat 2 wah iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok ngaji heula can ngaji kan berarti iya bener tepat dohor 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilu sholihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus biasana kos kitu mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaulah nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata aminal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salibati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum geus salat berangkat opat pan cepet amat jemping-jempingkeun geus ku aing sakumaha trail budak tapi kan sholat emang aing mah bisa nakos kitu cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadaleu coba eta iya geus ulah disalahkeun emang kurang kos kitu Pak wayah ngeunah mah ngeunah bae urang tetep iya ulah sambarana dia ayat mahal ya ini sepenting masa sholat baik mana ya anak orang gitu bah kurang aja sholat dari khusus boro-boro sih aing ente nggak sepenting sholat baik dek khusus dek ente ayo sholat deh pokoknya mah ya ke surga malain ku husu ku iman amal soleh nunggu bisa nasak itu cek kamari ge ngajelan nukallifu nafsan illa usaha tuh eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asal tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus ci asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal maka beuli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari nage lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero nage kadeuleuh ku ngagenclang ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala batak la nukallifu nafsan illa wus'aha Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia kanjeng Nabi Muhammad yang mangga sopan nama sakitu bae sholat kosok aing sholat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing ngosok
puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikan ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga teu naon beli fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah segala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantap ieu tiket moal dipiceun ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga je hampang jasa ya we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun seneng-enengna di surga masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah masya Allah karim itis jasa ieu teh lawanna nu tadi bejakeun ka kafir bogan nyana teh iman ka Allah bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teh asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yatawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngadang teu bisa ngadang nangkarak teu bisa nangkarak ngukur taneuh terus tiga sakitu doang kan kuari dipaksakan supaya khusyuk emang khusyuk babari ustad kita bisa khusyuk cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa khusyuk jangan bisa khusyuk mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari kitu nyana kan nu bisa khusyuk lantaran khusyuk mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusyuk geus bisa ngahareupeun nihilangkeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dikhusyukeun sarakaat 2 3 4 mabur ini khusus jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allah maha agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo gerak husukan Gusti gerak husukan ayo gerak husukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus
gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanna kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung lain salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos kitu salat urang Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya kita udah geser saya tik hargana duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 nah jadikan baiklah ini namun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi ndek kondangan sepatu meuli anyar bae gitu jang paparantin ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang lurana nyaman bae sabar duit jangan kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerang gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli di Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwakna ge eleh bae leungeun mah mani gosok-gosok kitu pan poar eta deuleu zahirna di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atau yang memang bisa nasa gitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsan emang kos gitu deh kuadet penting lagi mah sholat belah pokoknya bagus memang bener penting mah sholat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema nu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan ulah kasup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanaon babarengan aing geus ngaja aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teh khusuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus sareupun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit jantepan Gusti mah kula lagi nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit tak Gusti kecap malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun bagus wah teu jadi ka sorga ieu aing saking ge teu khusus salat teu cek aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atau emang bisa nangan sakitu deh kumaha dia teh dipaksa-paksakeun ge jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa khusu tetep bae versi bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah aya nu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar contohna nyana mah ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nyana mah teu lumpat beres wabah daratan kana emang naon ieu kahuruan teh ya masyaallah jaeu teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nyana teu nyaho urang mah kureungit
reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bo besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalau mereka teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan udah kita teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaek nage geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salatnya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye tuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat bantu mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jas ngan lamun dek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah kuaya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah iya nyaritakeun tentang amal soleh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung bawa urusan dunia bawa urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang ieu mah teh di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawa metro usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli-ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar keur cicing beuneu manuk pit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk maneh cerik inget ka sorangan kok dalam manuk sih ingat kesorangan
bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingin. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikan ke ditanya kebelah ditunang gesan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai teh urang aduh tadi ngeunaheun supaya rada garantan deh aing ye Sidina Abu Bakar nyencerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurujud cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan Masya Allah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali udah mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah pancapetan jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak benggairahkan urang muga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberena komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang beledek bae teh nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh orang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu beusi anu dipikiran tah ieu teh naon eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah kepanggih sahabat saja iya Ali katinggalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu gula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balik mending di mawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paeh leutik beuh pan ieu mah geus kieu cek cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan khusyuk ka henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai tadi bae lah mendingan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan manusia teh beda-beda Sidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sidina Umar kitu keneh Sidina Utsman apalagi Sidina Abu Bakar kantenan eta geus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulana naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make keneh watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun moal tebal ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta
neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikan ka nu gelis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun gelis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikan maka Gusti Allah bawa nu gelis bacan bisa ibadah bawa nu goreng mah bisa ibadah sedangkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung jadi titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeli zahir mah gampang tapi jana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititah mika cintana kalau dicintai ku Gusti Allah ararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'ana sampai sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedangkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah par bizati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk ke karang itu di agama juga capitan itu di dalam batin Masya Allah kurang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh gelis teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceuri tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi iya mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahuan ka bahasa-bahasa alif bata sajim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapak nanari abah ayo ke masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakina aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ke masjid tinggal indungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah dibaheul kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah iya lain lalagaan nah pasbar bisa tidak iya kercarita memperbaiki diri emang bisa nanya lekos itu tetap baginya nabala nukallifun nafsan illa wus udah nyaritakan hakikat di makon hakikat jacaknya nanti hese nyaritakan torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat cara di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang makom didinya sia salat bangun teu khusyuk ira khusyuk aing sih ya emang teu khusyuk aing mah kos kieu kaayana pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka surga emang kunaon apaan aing ngaji di Cilongot la nu qalifun nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung
kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat buah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna diancomkeun heula ieu mah wayahna doang tetap ka sorga. Ulah wab kanyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabun ieu taneuh datang katuur bobolok kot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabun bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukum baheula kan kitu kajen kukum make henteu ieu mah kadi kalau motor tuh tengah boh bara rauh kieu kakak deuk bebersih heula deuk mandi make sabun ke make sesengitan karena kadinya moal kembal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura harasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat-malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana geus dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga mah teu pantes atuh nya ka sorga dadabun kieu cak kana tetep deuk dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus jenggrek sempak geus aya di juru bae geus make naon heula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana aing deuk mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nang ke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak keneh ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuhan si mbah dikecrokan punya malah disadiakeun beusina ditonjosan ku sorangan salah mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngusur atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wayah mandi mah ku sorangan ti lokal anu dipandian wah kukuna kuku so ya kelek atuh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah kebersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ka tempat nu bagus. Nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazana ma fi sudurim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau ente ku ana di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak tuh kapanggil-panggil jeung ente oh iya rangkula
ente bisa kali sebab kumaha ente alhamdulillah kan neraka heula teh sakedeung ya kena ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas deui geng aing neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke surga nya saya langsung pengen tuh dongeng saja di surga teh beres kan tuh si anu kadang datang tuh woi dadah ka dieu bisa teh ka neraka aing rada kebal jadi neraka mah emang kurang gitu aduh aing saya nyaritakeun aja cenah aing tukang ngoyak-ngoyak zimba kasaror gak kabeh geus aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para eta tah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari surga. Gusti Allah di surga teh nyabut ngaleungitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fi dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia kuai. Tungguan si motor naon si koreng nah disusul si kuai ngunek-ngunek ngaran lamun sabar makan teh oh teu tila bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas si kuai kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu si kuai susul si kuai ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai da kok kapake aing seubel jadi kiai da henteu kapake awas sia ku aing kapani dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk komo jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si mang eta ayo batur diondang aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah ngunek-ngunek syirik dengki pidik aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu syirik ka nu di luhur teu takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus lillah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang dihandap atawa urang di luhur batur nya teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengki aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabauna naonan kadeulina doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok kaca dia tilok dieusipan kunyana nararangleg dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sakira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sakira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian
tekudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya Pak hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar di handapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disinterkeun doang kita dicepet cai naik ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahtiha lana kuari urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta kumaha mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos kuari makos kieu isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger beungeut urang pa ieu kos kieu isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-laranganna titah ngeridit titah diulah ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku gua di kreditan ya ke suku-suku wah kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka mahamaka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun jadi ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauh asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang ke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganna urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben menyelap aya si Edi ka mana orang di surga cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge tidak nurut ta budak coba teangan coba kan semua aya di pagar surga oh tuh mana teh si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasana sana ka budak tak kana neraka kajen ku kumaha ge bukan dipasantrenkeun ban keur balik mah luluh banyak sakola ban bebeja nama ka guru horengan henteu asup-asup di pabrik dahan maligan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak hiji lain rarasana sana aing mah coba teh angkat coba angkatnya neraka malaikat coba aya warga neraka ngaran Edin teh di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ya Cikupa coba iya tak gua bener iya anak abdi ya malaikat ya anak teh apa nama ieu mah neraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak ieu mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napa di ditu
Soal kaliru orang datang ke blok 2 kali itu bener dek oh iya abah ya abah di mana abah abah di sorga jeung masya jeung adisia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sekolah pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosana tak maling sepatu bae aduh ada satu jadi mah bukan mah ya dibersihan bae lah nanti dia ente bisa bah minta dicepetkan gitu tapi jawab lah mana penanya di itu ayah saya di ayah di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget ya nama sak mana heula gak jelas ya dan dibersihan heula jake ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh mah nganggeheng mak tak ulah datang ke kos gitu pan sedih urang sedih masya Allah gitu masa Ponoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha coba omonganna